Bismillahirrahmanirrahim. Syukrini puji anu sampurna sareng pangalam anu sagamlangna eta tetep kagungan Gusti Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajatna anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep kepang afdol nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam sareng ka kalawargina sareng ka sadayana sahabatna sareng ka sadayana auliana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karumat amma ba'd. Mangka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manaqibna sultanil auliya wa imamul ulama as-sayyid Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu. Kenging metik tina kitab Uqulul Lali fi Manaqibil Jaili sareng tina kitab Tafrihul Fatir fi Manaqibi Sayyidina Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna ka sadayana dulur-dulur anu kasangaos atanapi ngadangukeunana kalawan ngagungkeun ka anu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku barokahna anu kagungan ieu manaqib Gusti Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nulak tina balai dunia sinareng balai akhirat dihasilkeun pamaksudanana diwunguh kasalamatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ilahi Mangkobah anu kahiji nyarioskeun nasabna Sayyid Abdul Qadir. Ari Sayyid Abdul Qadir teh nyaeta putra Abi Sholeh Janaki Dosti, putra Abdullah, putra Yahya Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Sani, putra Abdullah Sani, putra Musa Jun, putra Abdullah Mahdi, putra Hasan Musana, putra Sayyidina Hasan, cucu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sareng putra Siti Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayeuna teh lapisan yen nasabna Sayyid Abdul Qadir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna sehingga setengah ulama ngadamal tawadhu ku Sayyidina Abdul Qadir rupa-rupa dina ngahasilkeun rupi-rupi pamaksadanana saparantos ieu dihandap. Insyaallah. Manqobah anu kadua dina nyarioskeun dipedhakeunana Sayyid Abdul Qadir. Ari dipedhakeunana di negara Jailani nyaeta hiji negara bawahan Tobristan. Dina wangian kaping hiji sasi Ramadan tahun 470 dina Hijriah. Ari pupusna di negara Baghdad dina kaping 10 silih mulut tahun 560. Jadi yuswana mung 81 tahun. Dina wengian dipedhakeunana aya 5 karumat. Kahiji ramana Sayyid Abdul Qadir nyaeta Abi Sholeh Musa Janaki ngimpen kasumpingan Kangjeng Nabi diiring ku sahabatna sareng ku imam-imam mujtahidin sareng ku para wali. Teras Kangjeng Nabi nimbalan karamana Sayyid Abdul Qadir dawuhanana kieu, he Abu Sholeh, maneh ku Gusti Allah dipaparin anak lalaki eta teh anak kaula lajeng kakasih kaula lajeng kakasihna Gusti Allah, jeung bakal menang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian seperti kaluhuranana kaula dina pangkat kanabian. Kadua nabi-nabi oke sabadana Kangjeng Nabi pada ngabubungah karamana Sayyid Abdul Qadir yen bakal kagungan putra anu bakal jadi sultanul aulia.
sareng sadayana wali-wali salian ti imam anu dimaksum eta di bawah putrana sareng dampa sampeanana bakal didampakeun kana pundukna wali-wali sareng sadayana wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal naik pangkatna anu hate tunduk ka anjeunna bakal dilepas ku Gusti Allah tina kawalianana. Katiluh kahayaan dipedakeun dina wengian dipedakeunana Said Abdul Qadir di negara Jailani angin sadayana pameukeut ari seueurna aya 1100 sadayana jadi wali. Masya Allah supaos jadi pangiringna kaopat Sayyidina Abdul Qadir tiburang dipedakeunana hareunteu kersa nginang siang dina sasi Ramadan ananginang sok dina waktos boboran bae kalima dina walikatna Said Abdul Qadir katingali tapak dampa sampeanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta tilas munggu anjeunna bari tunggang kana buro dina wangian Miraj sapertos anu bakal kacarioskeun ke di luhur sarang waktos medalna disarengan ku cahaya anu puhara sehingga jalma-jalma hanteu aya nu kuat ningali ari yuswa ibuna waktos harita yuswa 60 tahun eta oge hiji perkawis anu luar biasa. Wa man cukup insyaallah kita anca